Bismillahirrahmanirrahim. Wadiatul mar'ati lan utawi dia tewadon wal khunsa lan wandu al muskili kang sukar hukumane iku ala nisbi netepi ing satengah min diati rajuli saking diate lanang apane nafsan awak-awakan wajirhan atawa wajarhan aya deui nu ngaosina teh wajarohan lan wajirhan lan natuni atau wajarhan lan natuni fafidiati huratin iku tetep ing dalem diate mateni istri kang merdeka muslimatin tur kang Islam bi qatli amdin ing dalem mateni maha-maha awasibi amdin atawa bangsane maha-maha homsuna utawi 50 minal ibili saking onta homsata asyara utawi 15 onta iku hikotun onta hikoh wa homsata asyara lan utawi 15 deui iku jad'atun onta jad'ah wa isruna lan utawi 20 iku kholpatun onta kholpah apane ibilan onta hawamila barisan piro-piro kang teureuneuh ayeuna jeung musonib neraskeun perkawis diatna maehan istri atawa maehan hunsa wandu atau banci kumaha nip lamun anu di paehanana teh istri atanapi banci bari eta bancina teh hese dihukumanana kusabab ngarobah-robah sifatna tina pamegat sok engal kitu robah kana istri tina keur ngabungkeuleuk jadi istri sok engal robah kana jadi pamegat muskil diwaler ku ki musonib diat maehan istri atawa diat maehan banci anu muskil teh eta ala nisbi netepan kana satengah min diati rajuli tina diat pamegat apana nafsan awak-awakan wajirhan jeung natuan
atau bisa ditarik kesimpulan kurang lamun anu dipaehanana istri atau lamun anu dipaehanana teh banci anu muskil mangka diatpikeun anu maehanana nyaeta satengahna tina maehan pameget nya lamun maehan kumaha lamun nampadaksaan atawa natuan atawa melukai mangka diatna satengah tina diat nampadaksaan pameget atawa natuan pameget diatna satengah. Torojo deui pertanyaan kumaha nif lamun anu dimaotanana teh istri anu merdeka alias lain amat gitu nya. Salajengna agamana Islam alias lain non muslim bari kalebetkeun kana maehan ngahaja alias terencana gitu nya. Nah, maehanana teh ngahaja direncanakeun. Atawa maehanana teh sibhu amdin. Nyamian kana ngahaja gitu. Sapertos maehan kasalahan. Ai maehanana mah niat. Ngan sasaranana sanes istri anu merdeka sanes istri anu muslimah. Nah, tapi sasaranana teh jauh kadinya gitu. Istri anu merdeka bari muslimah. Tepat sasaran. Salajengna anu maehan teh nyuhun dihapunten ka kulawarga anu dipaehan. Salajengna ditampi tahampurana ku kulawarga anu dipaehan. Atanapi nampadaksaan anu nampadaksaan teh nyuhun dihapunten ka anu ditampak daksaan. Salajengna anu ditampadaksaanana ngapunten. Ta walaupun kulawarga anu dipaehan jalmi anu ditampak daksaan ngapunten keukeuh we anu maehan atau anu nampadaksaan kudu diat. Kudu ngaluarkeun tetebus. Kusabab anu dipaehanana istri merdeka bari Islam mangka ngaluarkeun diatna teh satengahna tina ngaluarkeun diat maehan pameget atau nampadaksaan pameget. Sakumaha pameget mah atos di luhurnya diuningakeun. Tah sakumaha atuh tawalaranana bila mana anu dipaehanana istri merdeka bari Islam tuluy ngahaja maehanana mangka ngaluarkeun diatna teh khamsuna. Nah, khamsuna minal ibil nyata 50 onta. 50 onta. Kalebetkeun sibhu amdin nyata maehan ngahajangan salah anu dipaehanana. Salah sasaran. Kulawarga anu dipaehan ngampura. Nah, walaupun tos ngampura keukeuh kudu diat. Kusabab anu dipaehanana istri walaupun kesalahan maka diata setengah tina maehan bari teu ngahaja pameget nyata 50 onta. Eta anu 50 onta teh dibagi 3 bagian. Bagian kahiji jumlahna 15. Onta anu kedah dianggo dia teh nyata onta hikoh. Sakumaha dihanap tos diuningakeun nya tinggal buka dina bab zakat. Salajengna anu nomor kadua, bagian kadua jumlahna 15. Ontana teh kedah onta jad'ah. Nyata onta anu menggelakan huntu itu hareupna hiji. Bagian anu nomor katilu jumlahna 20.
eta mah kudu onta kholpah. Nah, onta kholpah bari anu keur-keureuneuh deuk saminggu sabulan gitu umur keureuneuh. Janten jumlahna 50. Jumlahna 50. Bagian kahiji 15, bagian kadua 15, janten 30 ditambihan ku bagian katilu 20, janten 50. Eta gambaran onta anu kedah dianggo diat ku jami anu maehan ngahaja atawa maehanana mah niat ngan salah sasaran. Lamun anu dipaehanana istri bari merdeka tuluy agama Islam, maka diatna 50, anu 50 eta dibagi 3, 15 onta hikoh, 15 de onta jad'ah, 20 onta khalfah. Itu nya. Oh, itu tadi. Perhatoseun eta maehan. Nah, termasuk natuan atanapi nampadaksaan atau melukai sami. Diatna teh satengahna diat melukai pameget. Nah, nampadaksaan pameget. Lamun anu dilukaina istri atau anu ditampak daksaanana istri. Satuluyna merdeka bari Islam. Diatna satengahna tina nampadaksaan pameget. Ya dina pada urang kudu ngajaga ruh. Kudu ngajaga ruh sabab mulia beruh. Jeung anu ngadamel jasad miwaruh teh Allah. Anu hak maehan mah taya kajabi Allah. Makhluk nama taya hak kanggo maehan kecuali maehan dina hak. Nyata kusab ngahukuman jalma anu migawe perkara anu kudu dihukumanana kudu leungitkeun nyawa. Nya. Anapun jo ujug-ujug maehan mah. Najan maehan teu ngahaja ge salah sasaran. Aya pelaturan-pelaturan kanggo jalma anu maehan anu kudu dilaksanakeun. Walaupun kulawarga anu dipaehan ngahampura kekeh kudu aya diat. Sakumaha nu neme diat teh diuniakeun. Nya kusabab manusia mah teu aya hak yang maehan. Jang nampadaksaan eta mah hak Allah. Kari-kari hak Allah direbut ku makhlukna. Mangka ceuk Allah kusab hak kami direbut ku maneh, lamun teh mah anu dipaehan, anu ditampak daksaan kulawargana teu narima, berarti kudu taur pati kisos. Maehan dipaehan deui. Caca kulawargana ngahampura atawa anu ditampak daksaanana ngahampura, mangka kusabab ngarebut hak Allah nyaeta anu ngamaotan mah Allah, anu tiasa ngeresakeun tambadak sage Allah, kari-kari direbut ku manusia, mangka wajib ngaluarkeun diat. Nah, ngaluarkeun diat ngan kumaha anu dipaehanana. Lamun teh mah istri bari Islam salajengna merdeka, mangka diatna satengahna tina diat ku sabab maehan pameget bari merdeka turuy Islam. Nyata kaum maehan istri anu merdeka bari Islam mah 50. Anu 50 ieu teh dibagi 3. Nyata 15 ngaluarkeun onta hikoh, 15 ngaluarkeun onta jad'ah, 20 ngaluarkeun onta khalfah. Tuh, Masya Allah. Kurang sieun ya. Namun kieu teh. Tuh. Nah, kumaha teu ditedunan? Nah, teu ditedunan. Teu ditedunan tah ieu diat teh. Teu ditedunan. Walaupun dihandap diuningakeun. Aya anu maehan teh ahli kidoh alias beungas. Aya anu maehan teh ahli perak. Menengah gitunya ekonomi. Nah,
aya deui meureunnan ahli perunggu gitu anu ekonomina kana keukeuh kudu ngaluarkeun dia. Kudu ngaluarkeun dia. Tug dugikeun ka perkawis diatna teh tiasa dibagi 3 kanggo ngaluarkeun anak atau kanggo nyanakna itu nya. Apakah satahun sakali, apakah tina satahun teh 3 kali gitu kumaha kamampuanna. Ya. Masya Allah. Matak geus terang kieu mah nya urang teh teu boro-boro maehan. Najan nyintreuk oge lamun jadi tanpa daksama karena cepilna jadi bonge gitu. Urang teh sieun. Komo duikeun ka ngadek mah masya Allah. Nya kudu ngaluarkeun dia tah lamun anu dikadekna ngahampura komo lamun henteu atuh kudu dikadek deui. Tos. Wa fi qatli khata'in lan ikut tetep ing dalam mateni kasalahan asru banati makhadin utawi 10 piro-piro anak onta mahad wa isru banati mahadin itu utawi 10 piro-piro anak onta mahad wa isru banati labunin lan 10 piro-piro anak onta labun wa isru bani labunin lan 10 onta bani labun wa isru hikokin lan 10 onta hikok wa isru jadain atau jadain lan 10 onta jada. Salajengna kumaha nieu ieu mah maehanana teh ngahaja alias pembunuhan terencana itu direncanakeun. Ieu deuk maehan teh berarti niat tapi kasalahan anu deuk dipaehanana teh atau salah target. Ari anu deuk dipaehanana si A kadon anu dipaehanana teh si B gitu. Tepat target. Takumata perkawis diatna jalma anu maehan ngahaja tapi lepat anu dipaehanana. Awalaranana kanggo ngaluarkeun diat ku sabab maehan ngahaja tapi salah sasaran nyaeta 10 itu anak onta mahod, 10 anak onta labun, 10 tuh bani labun, 10 hikoh tuh 10 jad'an nya 10 tah ngan onta anu 10 ieu benten perkawis umur jeung kaayaan postur ontana. Jadi lamun 10 ieu 10 mahod, 10 labun 20, 10 bani labun 30, 10 hikoh janten 40, 10 jad'ah janten 50. Ontana 50 kanggo anu maehan ngahaja tapi kasalahan tuh ngan anu 50 eta dibagi 5. Masing-masing 10. Mau anu 10 eta teh dibentenkeun itu. 10 anu 10 eta teh dibentenkeun. Perkawis ontana itunya tong sami sadayana. Ieu kanggo diat maehan ngahaja tapi salah sasaran.